Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi khususnya wargi-wargi anu kagabung karena komunitas Kompas di Facebook di kurang pagelareun jinten saeutik masalah kamari teh. Jinten simkuring atau selami yang ngadegeun Padepokan teh tahun salapan tujuanna sanes ngopi pribadi itu kanggo numuwuhkeun ekonomi rakyat gitu kan. Sapertos aya tamu ka dieu teh dampak ekonominya teh ka masyarakat. Contoh alihna kieu lah. Kantos aya tamu 170 orang di Kota Depok. Marudina teh bari meser dodol ge bawa teh dodol nikmat 2 kintal teh. Ya, kabantos lah masyarakat teh gitu kan. Tunggargi bumi ageung harah-haraeun. Seur 15, seur nu kalangsung, seur jasar gitu kan. Terus masang di Payun Haji Saad aya perang tujuh arah ke bumi ageung tapi ukuran triplek ageung teh si pelang tapi kumaha tos dihurma distorsi jadi alit gitu kan. Nah, kamari aya pun alo imam gitu kan ka dieu teh. Macam memang atuh nitip dina temo penunjuk arah nya penunjuk arah sanes iklan benten. Ari iklan mah kanggo ngarobah sikap jalma sangkan nangtukeun pilihan nya. Ai penunjuk arah mah tos puguh pilihanna teh. Ngan pelebang mana ya lokasina mangga tos gitu titip lah bumi ageung 200 meter gitu hari imam sareng pun alo adang ya seniman anu ngagamarna yang ngarancang kieu kalebet aya gambar 3 dimensi gitu kan ya kalebet kuoan kan dibantuan ngecetak gitu kuoan diposting, diunggah di media sosial di Facebook Kompas gitu kan. Rame lah. Seur anu ieu anu naon anu momen positif. Kan ieu jaminnya tah nu negatif teh. Jadi di lempong teh ieu komenannya waduh di ruca terjet kitu ilah bersihna kampung teh. Tugas hijinya cing tangga kurang mana orang asli Tasik Pak tir aya di Pagerageun terus saya panten 3 tahunan. Nah terus make boga ngapan ieu kampung Aang Pak Haji mah pun aki di tahun 1802 janten orang Pagerageun teh patung turun gitu kan enak kok istilah kampung teh kampung saha eta ya berlanjut 2 periode janten kepala desa di Pagerageun tuh yang imam bulan Malen eyangna akina ada mau pasantren uana ada mau pasantren di Darussalam urang Pagerageun nya urang Pagerageun lamun dibedah jelema nya mun dibedah jelema dina kakorotan pasti aya 2 tujuan teh mulang kana agama jeung mulang ka lemurna nya jadi nu kahiji ulah nyebutkeun kampung teh ukur karek 3 tahun mah tuh ulah ngarasa ngabogaan Pagerageun geus salah soal eta ge nya kuoan teh kan di ieu keun ieu mah jadi sanes ngarucat rotet ngarurujit jadi kesan Aang mah Pak Haji teh ngagambar tanpa izin nya Haji baca masakeun ka adang sareng imam beureum ngagambar naon pek nya bentukna kumaha karep malih aya tujuan ka hareupna nu ceuk Aang mah kudu jadi duit sabab eta bumi imam teh mungkin bakal jadi etalase bumi ageung. Jadi memeh tamu ka dieu teh ka bumi imam heula. Cenderamata aya naon. Jadi sebetulna ku teh dampak ekonomi teh engke. Ulah ngomong ngabar di figuraan, Pak Haji teh miliaran lah meuli jual lukisan teh. Ngarti teh gambar kieu, hei, tingali ngarti teh. Ieu Dianto ieu gambar ieu, dosen di ITB. Naon makna gambar di dia sok naon ieu naon disebut estetika seni handap apresiasi Aang mah nya.
telepa jeung Pak Haji ke ka imam kamarinya sabada Pak Haji maca. Jadi imam aduh, mang teh telepa gitu nya ngan atel we atuh. Atel karya seni kening pun alo dialecek ku hiji jelema anu teu ngarti kana kesenian. Sok ayeuna jawab aya sabaraha rupa gambar. Aya sabaraha genre? Aya gambar realis, surrealis, gambar absurd, gambar tridimensional. Ayo kajawab atuh. Di medsos meni cacalawakan. Cacalawakan juga nu ngerti kesenian. Eta karena si Kopas. Sok tepungkeun nu ngaran Taufik, nu ngaran Abing jeung nu ngaran Aang urang diskusi soal kesenian. Pajen level nasional atuh Aang. Kesenian 40 tahun. Ngagugulukeun kesenian teh. Ya, naon jadi gambar teh kumaha? Ada kieu. Aang nyebutkeun eta gambar kaing adang. Diskusi sareng imam, lebih kayak kesan ngararocet ngarurujit, kumaha teh eta? Makanya pesan ngararocet ngarurujit. Apaan kieu cek awan teh? Eta mah Kang sanes ngotoran kampung. Ieu mah gambar estetika, tak ieu samemehna nya, tak ieu sabadana. Pan ngajawab di dinya. Seni mah seni, tapi ngarurujit tembok batur. Sika Pak Haji teh aya izin tilu kaduh bumi teh. Seni teh ceuk nu apa? Puguh mah rujit. Nu aya katingalina. Coba mun nya lukisan heug di figuraan. Jadi tah duit. Ari eta jadi duit moal. Aang teh posisikeun di dieu teh jalma nu ngarti seni. Seni teh ceuk nu apa? Sok ayeuna urang diskusi soal kesenian. Naon makna kesenian dina kahirupan? Ayo ngajawab. Engker atuh da. Jalma cecengekan, jalma teu ngaku nya. Pak ieu teh hayang eta kamari ge sok nyarita. Lamun nulis ulah nulis kabur we. Tanggung jawab. Sabab mulutmu harimaumu, jempolmu harimaumu. Ngajawab atuh dina komentar kabur atuh. Juga bla 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 aya nu ngomen deui lain kesenian imang ngarurujit gitu kan. Pasti kembali kok pan maca beurnya ang teh macanya. Maca teh kabeh komen pasti maca. Kan urang ngabetem wae bisa jadi sieun nya. Bisa jadi era. Jawab. Coba urang geus nyieun statement. Urang geus nyieun pairan, urang geus nyieun ngomen, tah kana omongan urang teh pertanggungjawab da urang lalaki. Lamun aang banci baik wae tadi ngajawab ge pan keul budgetnya. Jadi kacapur ke makarep mosi foto jeung ka pose kita gara-gara aang teu ngajawab. Memongkeun lukisan di imah di Bandung. Nya kunaon teu ngajawab kamari. Kapaksa apaan pancen mapayan di Kompas teh. Mangih tulisan aang gitu kan. Sing atur paingan. Jalma ecek-ecek. Ayo ngajak diskusi soal kesenian ka Pak Haji. Nulis wae teu balik. Dicari konveksi daerah Suralaya da Panyalu. Dicari teh lain dipisahkeun dan cari maling tempat mun di Jakarta, mun di Bandung, eta dipisahkeun, dicari, diteungeul, digebuk, di era-era. Eta kudu dihijikeun, geus salah tarusnya. Konveksi kon, lain kon. Suralaya, Suryalaya. Dan kurang Panyalu. Kok jadi kemen kieu nya? Pasti masih kana sopan, Pak. Zaman ucapan bener nulis Suryalaya kalah Suralaya. Jeung Panyalu kalah Panyalu. Ngajak diskusi soal estetika seni kasih kuring. Bener kan ngajak diskusi? Seni makieu nya. Asan telepel. Nulisnya masih asa kadut. Rumah saya teh nulis masih asa kadut. Nya. Tah, terus enggak jawab dia teh. Kumaha aing we tuh nulis mah. Geuning sia mah kadon amak. Aing jelema bodoh teu nyakola. Beda hargaan saeutik aing. Aing mah jelema butuh, teu cara maneh segala boga. Ulah asa aing lah. Keheula. Panya teh geus 22 tahun ya dipagerageur kepada apa? Asa kakara. Ya.
jelema ka Pak Haji nyebutkeun sia asa kakara. Wajah mulai malin ya. Lebih kirang terang. Kaheula dagekeun aing teh ketua pun nya ieu bahasa kasarnya aing teh mantan ketua harian Persib. 2 kali jadi manajer Persib teh. Nya hayang ngajukeun lemur teh. Hayang ngajukeun lemur teh. Tah 1 hektar cenah aing tah. Lamun dijual warga murah 5 juta saya 5 miliar eta teh. Dihibahkeun. Keur kabodogan masyarakat. Jadi lamun aya panuduh Bumi Agung da pos mah teh kalin keur kapuluan sorangan. Deuk keur sorangan mah di bangsa do cukup atuh. Imah wowok raja kaya aya. Lamun Pak Haji teu mikirkeun masyarakat hayang hirup sorangan bisa gitu kan. Loba lah alo incu naon kitu nya nu aek ngareungelan aang tapi urang secara hukum cek urang mah. Angkat ka dia beungeutna maca teh kamari Pak Haji sok datang ka Bumi Ageung. Ya memeh nyebut ka Haji sia di Hampura. Tong boro jelema atuh Gusti Allah ge leber Hampura. Ya, tapi lantaran ieu aya kalimah kieu kan kaheula aya kejadian kamari telat aang teh ka dieuna. Telatnya Pak Haji geus ngawean ka Pak Kapolsek. Disebutkeun Pak Kapolsek, Pak Camat pada ramil ka dieu. Macan teh eta kamari status. Pasti masalah. Kirang dibaraca gitu pada ujung ngadeng abi teh nyeri waos yang ngeri teh. Nya teman pergi waos mari lincah ka dieu, nyebatan kumaha aing hargaan naon kitu. Nya. Aing ngajawab ku waos pen ku curug, ku jempol. Tah jadi kamari masih maca coba beta tulisan oan di komen ku aang pasti aang nuturkeun otomatis. Bakal ditoel lah gitu kan, bakal ditoel jadi wayahna kita dua persoalan ke hiji mah oan geus ngaleceh tuh ngabuli adang itu seniman itu tak kabeh gambar teh menang adang gitu kan nujuk ngarorocet tahun gitu mun kamari cepet mah ka dieu da macang lah pastinya ka dieu kayak gitu kan ulah ayo ngajawab sia aing ka kolot gitu kan ada yang dihargaan. Seberapa tahun umur aang teh? 30-an. Setengah nah atuh. Ya. Ka Haji apa teh ngaran Pak Abing Taufik Baturrahman. Hah? Pernah nguping tapi teu terang jalmina. Saha Pak Taufik teh Pak Abing teh? Abi mah terang teh ti Pak RT we. Iraha. Sumpingan sana ka Pak Haji Usep sasaura teh. Emang kumaha gitu? Nya paneta sana kerabatna. Astagfirullahaladzim, babi janten ieu gitu, janten kumaha gitu bararingung tepugu gitu. Tapi bingung tepugu eta gara-gara naon eta? Mohon gara-gara keluar sorangan. Mohon kalepatan abi, Bu. Ya, aya ka Pak Usep apa ka Pak Usep? Terang. Tiraha apana? Nya painten ti ieu we saat saya abi aya di dinya gitu. 3 tahun. Mohon. Aya ka adang apa nu gambar? Teu. Aya ka Kang Imam nu gaduh bumi apa? Teu. Terus yang atau wani-wani nyebutkeun ada ngarocet gambar ieu mah batur eta kumaha kesimpulan aang? Kesimpulan abi mah manawe teh di daerah mana gitulah gitu. Kesan abi mah manawe teh barudak anu ieu gitunya. Rusak di jalan-jalan, rusak nganggo pilok-pilok gitu sanes. Kumaha lah gitu. Apaan ku oan di postingkeun ieu samemeh ieu sabadana gitu kan. Kan bener maca urang teh. Abi ninggal gambar hungkul gini teh sempat maca-macana gitu. Ninggal gambar hungkul abi mah. Moal mungkin aang teu terang eta lain di Pagar Ageng, papan di posna ge di grup Apaan sebat kan dia apa angin komunitas apa? Pagar Ageng, pasti di Pagar Ageng eta lokasi. Pasti gitu kan. Abi teh sempat Abi nu teu lain ahli senina ngarasa teu ngeunah gitu ku komentar aang sementara nu lain komentar alus, aang sorangan padahal menempoh heula ti luhur ti komentar nu sajan kumaha gitu. Terus dia pengen heureui, nu ngarti kana kesenian mah. Padahal agama di kaos Pak Haji, eta berarti kan nuturkeun kana kasus mural gitu kan. Jadi lo masalah amat teu apal kana masalah. Lamun bieu bener pengakuan teu apal di mana lokasina, bet pake nyengceman kitu. Mau nyebutkeun ngarurujit, tembok batur nu maneh gitu.
buat anaknya Pak Haji udah jama berangasan itu kan ini ku kakolotan era gitu jadi ulah menurut orang kena mau tuh digulung atau angkat tangan wayana nya mulutmu harimaumu jempolmu harimaumu itu kan di perkara ke Pak Haji dan tuntas ayeuna sebab beda perkara kahiji perkara na ngarecek karya seni kayak ngadangnya nuduh adang include jeung Pak Haji meureunnya ngarecek tembok batu berjeng aya widi tilu gaduhna ti Kang Imam nya jeung Ahmad Tamais teu meulem dulur lain ka Jang Imam ya eta hiji perkara Pak Haji geus balik kesempatan poe kamari ya sok ka dieu diampura da apa Pak Haji dilepon jeung aang teh jauh lah satina sakola tidak status sosial tidak naon tidak pangaweruh nya soal kesenian belak-belak ya kita perkara kaduana Pak Haji kasinggung disebut sia saeta anu nya anu hiji perkara teh jempe atuh Pak Haji ngomong kieu supaya aang teh tanggung jawab karena pembacaan teh langsung kan dibebusnya kabehnya hei dibebus kabeh apa bisa capture Pak Haji kabeh aya ieu tah nya di kantor polisi aya alatna kau ngalacak jejak digital ke tukang teh tah jadi nya urang ngariung lah ieu aya ngawaan nu ngadamel statusna ieu aya program ti RW di Bangunan Bumi nu ngagamar ieu aya berlanjut 2 periode jeung Paku Pakar Ageung ngawaan itu sih catatan khususna kawan pribadinya umur kasadayana hati-hati tidak bermedsos teh sok aya naon dia ngameisukan urang ngariung di kantor polisi da tiris atuh di sel mah teh ngayak-yak eta teh lila itu Ahmad Dhani pan nyebut naon kamari kasus di Surabaya teh seberapa bulan panjerona teh perbuatan pencemaran nama baik teh pencemaran tuh baju teh sebut sia sebut aing jeung aing teh pencemaran atuh teh ya apa aja abi teu terang kumaha-kumahana ya Allah abi teu terang Pak Haji abi mah teu terang saha-sahana di mana-na jadi sia teh mah asa pahlawan katanya saat itu mah nulis ada pahlawan lingkungan pahlawan itu ya. Sugan di desa sugan aya nu marentah gitu kan pada maneh ieu tugas kebersihan di luhur gitu ada bige saya di piwarangku Pak RT teh aya di piwarangku Pak RT eta oge digingkeun teh wengi ku Pak RT teh pan abi bere mondok kunana nyebatkeun kieu cenah mang ya langsung abi teh ka Pak RT jeung ka Mang Kunang aang teh lamun teu digingkeun wengi mah sampe enak ka dieu gitu ya padahal dia 1 juta saya marakeun saya marakeun poe jeus cek mang buru-buru tapi teh langsung ka Pangkulang aya nangis ka di mana tah kitu lamun teu kada lamun wengi teh di eta kan puguh ka di ayeuna ieu teh tah mah teh masih latihan samsak teh nya masih latihan nya tapi datang dengan jelema keur olahraga we eta dihargaan di Persib pokoknya 2 kali ketua Panpel teh Kamori Jenderal ka dieu pan ke jam 1 ngobrol Jenderal Angkatan Laut anu ieu naon Manawi Pak Haji Manawi Tatsan bareng Saktana Dinten Payun Manawi sok salah eta hampura ka Pak Haji kumaha di dinya nya Pak Haji abi satasana ya lah kan dinya kayak dari mah ada perkara ieu perkara na salaman sok kan kumaha sok nyarita heula nya janten ari abi mah teu kumaha-kumahanya abi mah manang gambar henteu nyangkut ka Pak Haji teu nyangkut ka sasaha gitu eta we kanu ngagambar gitu janten abi mah kasana teh mung kitu hungkul jadi henteu ngawur ka mana-mana gitu ngan ku tulisan abi we hungkul paling tanu ngawur teh gitu nu ngaco da lain tulisan wae di Bandung di Kompas teh akan ngariweukeun di Kompas teh ya Allah nya ngariweukeun aang eta apa gambarna memang nulis teh fungsi ningali gitu toh
Tapi jika melihat lagu gulung kalapa itu tak apa masalah di posting. Da itu apa mah masih koan diterangkeun ieu memena ieu sabadana da teu apalah tuh urang. Ya. Terus kumaha ya? Lain naon deui nu ditepikeun. Ya bi hapunten gitu Pak Haji nya da abi hilap itu ya lah gini ya. Hilap atau bodoh? Hilap bodoh sagala ieu we penginten abi teh kabodohan abi gitulah ieu teh mata ke kieu oge gitu nya. Biasa pang pinterna pang nyahona sendiri Nah, komentar. gitu ya. Mohon. Ayeuna orang geus ngarasa urang pagerageun selama tilu tahun di dieu teh. Pokoknya baca kapungkuran, hayang ngamajukan lemur teh. Tak waktu iya naon kubah lemesnya urang teh nya. Waktu pun lanceuk jadi kepala desa tah anu ngademel pasar teh kan. Artos kredit di Pak Haji teh 150 juta tahun sabaraha ieu harita tah pasar. Nah, Pak Haji mah kayak bahasa lemesnya ngomong teh nya. Jadi sia kudu apa? Hayang ngamajukeun lemur cok urang silih pajukeun pagerageun teh. Pagerageun nagara, pagerageun agama, pagerageun budaya, pagerageun usaha. Taina ya pagerageun budaya juga agama. Ya. Aang ningali itu barudak SD kelas 3 ke latihan kesenian nya, ayeuna kelas 20 urang. 1 juta tah Pak Haji sekali datang pelatih teh. Sarua jeung hadiah saimbaran yang anak. Ya. Pak Haji boga anggapan harta mau ukur titipan ya. Pak Haji hektaran boga tanah da ukur sameter 2 meter atuh teh dipake ku urang. Naon deui sok nyarita? Aya Pak Haji. Lamun tadi ka polisi ge mau efek jerak. Tong Insyaallah. cobaan lah. Engke akhirnya ku Pak Haji dihampura, bakal dihampura ku Pak Haji. Ya sampai 2 poe mah teh lah cobaan gitu. Da ku polisi ge di Paraban teh. Da polisi ge manusiawi nya daripada gawe di lemur. ah gitu ya. Layahna we. Pak Haji hapunten abi. Ya Allah. Ya hampura kan ke di kantor polisi. Pan aya formatna, aya format permohonan maaf naon gitu kan. Ya islah karena proses perlu ditempuh. Tetap ditempuh proses mah gitu kan. Dihampura ku Pak Haji, endingnya dihampura. Kayak urang selfie jeung Pak Hajinya di foto itu tuh. Jadi disanakeun gaduh-gaduh bumi teh kayak bakal dipasang bangku eta aya dinding ke dibelah gitu kan aya kios, aya kopi aya naon. Eta kan pemberdayaan. Pak Haji mesti mikirkeun sorangan, ha? Abah Sarmoli tah digaji di dieu. Nya. Pak Haji ngagaji aja ngan jadi pengker. Alhamdulillah. Kamari gebiar Muharram tah sakacapatan Pagerageun beak tak Kual Husni. Tapi ka aya jual kaji kadua Kual Husni, eleh teh macam saja jeung marawis. Pedah teu ngajukan da teu boga alat tah meuli cing tah 3,5 juta di Jepara. Jadi dia seniman-seniman tim kreatifna level internasional. Aya Sule, anu kungsi 6 tahun di Praha, di Cekoslovakia, di Jepang, aya Godi Suwarna, itu isinya Kang Godi Suwarna, anu ngelatih tari teh, sarjana ISBI. Jadi kada bebarengan antara seniman, ajengan, sareng guru. Guru jeung ajengan mangeusian otak jeung hatena, seniman adang tah, ngalemesan hate. Pan urang real, jelema anu pinter teu pinter cenah. Eta teh lamun urang nu opat tadi nya pagerageun agama, pagerageun budaya, pagerageun usaha, pagerageun nagara babarengan bakal maju pagerageun teh. Ulah nafsi-nafsi. Mau tiasa ajengan. Ayo ceramah, muka Quran, muka kitab. Da anggar ka didukung ke masyarakat. Kudu nyiapkeun lahan, kudu nyiapkeun semen, kudu ngabangun pondok teh. Ah naon kontribusi ka pagerageun? Make boga anggapan yang naon? Make boga anggapan motoran kampung. Cik kali-kali ke Pak Haji ka dieu. Ieu naon ieu? Rokok Pak. Tingali tah Pak Haji mah. Beget maneh tah mun Pak Haji ngorake keneh mah. Nya. Oh, motor hujan gitu. Tapi Pak Haji jangan ngerti.
lebar lah leungeun bersih Pak Haji tukang ngarang geus 100 buku ngarang buku teh lain ratusan juta miliaran hasil tina buku Pak Haji mah lebar lah dipakai nyiksa coba Pak Haji kayak dikeram di ke polisi orang proses hukum be saksian ku sarareanya bakal dihampura tapi kalau kayak dihampura terus nyuh ceurik mau efek jerak geura cakor kayak cobaannya orang ngayakek nanya ngihan manehna carana diperiksa ku polisi mah gitu telat teh kumaha ieu Pak ieu perwakilan ti naon ti RT ya. Jadi kira dari apa berenang justru kita model kieunya oknum lah ya teh karakter sapopoe di lembur kayak gitu dan mudah-mudahan pribadina ieu teh jadi aya perubahan ke hareupna jadi urang hirup ada babah gitu nya tadi lebih ke hayang we gitu lah jadi naon-naon atau konsultasi tata nyala Kang Usman urang pangageuh nah gitu ieu lamun nempo kahirupan karunya ieu teh karunya nya pelampiasan kepada pengangguran ku masalah ekonomi gitu nya hubungan ka panawan gitu. hayang tenar gitu ya hayang jadi pahlawan gitu nah saya manggis lah kok kejadian ieu ge da geus nyuuh eta teh tadi ge jadi kepretena naon da karunya jadi semak dieu we lah ka hayang mah ieu teh jadi kepretna teh pan pada sebelumnya kita kotoran. Nah iya jadi harus ada sarung kayak lunahan gitu. Dan takut dilebur kan mau kontak ka ditu ka dieu ieu teh aya teh kudu kan datang ka dieu lamun kenging atuh yang imam geus bahaya gitu. Kamari endingna teh. Ka dieu kamari teh. Da maca. Aya abin terang wengi dalam menteri kenging lah ka dieu ge angget pas mau menteri geuingkeun mah jam 11 mun eta teh gitu keun lah wang hampura ku sararea gitu tah ulah anu PK ungkah balewatangan karunya lah ka polisi mah kan lain deui kitu nya tah kitu meureun lah karunya di lembur ngan maneh dina tos ngomong ulah sok tahu gitu nya ieu ngomong di warung bet bersagala naon manfaatna gitu nya obat sareng balon baru pelenung tah gitu anu di eta ku kajadian ieu teh pinten ke hareup gitu ulah sagala diomongkeun gitu wabuhan teh cecengkeun ngabur sampai eta subuh sagala didongengkeun rasa seperti kayak teh jelema teh sada karek ayeuna bae teh kosoet juga mah aya kosoet ieu berarti pas ai eta kanon teh da anger kesana dengan sok ai masyarakat sok goreng patut abong di kajalma teu boga tangis pugurangan jalma teu boga tingkahna teu waras tah anger teh angernya eta sok di kambing hitam ge tah jadi kudu teh kitu di warah jadi boga itu nya paketan Pak Haji pengen abi sebagai budak bener budak leutik di Desa Pagerage anu terang Pak Haji panten abi ngiring kumaha teh cuma reos jeung hal ieu teh lah atuh sudah panginten sakieu ge atuh katingali na perhatian. Anu mereka ieu lah. Mun kitu mah dadegan model acu gitu tah. Ieu mah senaon dulu tah. Kan gade Dir. Nyukur. ketinggali 1 juta. ketinggali cupat. Nyukur atuh 1 juta. Dadegan kurang vitamin. Jalma warugana begung kieu nya ayo lincahna carita teh. Asa geus jadi gambaran teu ieu. Arek disada teh tingali heula situasi ka sisi ka gigir. Komo di SMA Sama urang pendatang, teh apa lingkungan nya morang mangmurungu saha imam teh, saha adang teh gitu kan. Adang mural teh itu tuh. Yang mural. Mural ya. yang geus aja mah geus kudu jadi perhatian ya pokokna mah urang mah lain artina urang kudu ngelehna lain minimalna urang kudu bisa maca. Lalaki mah ulang elean atuh, ulang efek jawer ngandar jangjang. Perlu tanggung jawab. Kada ulah kapok dina hal ieu wungkul mereka ngapura lima mata saya jangan teu bener sarua salah sok pokok. Oke, dina profil mah siga singa ya. Tapi jadi kade jadi kriya. Ya. Ya singa. Namun coba botol itu mah macan jadi kucing. Macan jadi kucing.
Ieu teh Pak Haji teh tos kayitnya sing saha nu meunangkeun alamat ieu ya budak ieu ya bakal masihan 1 juta singana mah ieu robotkeun kana kentreng RT RW nya ieu nya. Nah, Robotkeun kana kentreng ka masjid nya 1 juta tah. Atuh baju masa daya sudah tet. Ulah ka RT balikin ya. Tok, tah ieu gawang. Tuh, itu tok. Ya anak-anak yang imam tah tok. Tok kebagian dana kebagian Amin can banci. dia mah tahu dia. Apa? Tah. aya anu ngagiringna mah Haji. Anu ngagiringna mah urang ke hiji. Tah. Anu ngagiringna Iya, ya. ayeuna urang serahkeun nya. Ieu Oh, tuh iya. nomor deui ya. Nah, Iya, mana tah. Minta hampura lah. Tok, kita diampura tok. Itu anu kunci. Kamu apa aja Abi mas? Kan? Saya kalepatan Abi. Ya. Sok genjang gitu. Tok. Ya, Tok. sadayana. Karena ada direkam tuh ku eta kok. Tok. Hampura Pak Haji da Abi teu terang Pak Haji teh saha gitu di teh. Ya Allah geuning anu di palang toyangankeun ku urang pagar agung geuning Pak Haji teh. Ya Allah. Abi mah hapunten Pak Haji tina kabodohan Abi kalepatan Abi ya Allah. Benar ya. Mohon Pak Haji. Tok lah. Wajib ke kudu diserang. Tak apa. Ya, Kang hapunten abinya. Kawan, nah, tok kawan. Saya sebagai merenang budak asli Pagarageung sok tuh kana kamera diterang. Tok aturkeun putar nyugeul hapunten sok. Ka warga khususna anggota Kompas. Abdi Aang anggota Kompas. Tok. Kayak itu nya. Rumah selepat. Tok. Sok nyarios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacana sim kuring hapunten ka sadayana warga Pagarageung. Rumaos abi aya dina perkawis ieu nya aya kahilapan kabodohan abi anu teu tiasa dicarioskeun. Kumargi kitu hapunten ka sadayana warga Pagarageung khususna di mana wae ayana mudah-mudahan ieu perkawis ieu sing ngajantenkeun ka abi kaca lah gitunya kanggo memandang kapayuna supados abi teu memulai dari sapertos nu atos-atos lah gitunya. Kapa Haji terutami abi alhamdulillah terus ditepangkeun sareng Pak Haji gitunya. Da abi teh sareng Pak Haji teh teu terang naon-naon gitu duka saha namah gitunya. Ya Allah geuning Pak Haji teh kahiji public figure geuning di warga Pagarageung teh pamuntangan urang salerea gitunya. Janten abi bade teu terang kumaha gitu da abi teh nempe nincak gitu panginten ieu teh nya. Janten abi teu terang kumaha-kumahana gitulah. Abi teh matak ku kalepatan abi ku kabodohan ieu ku kabodohan abi mudah-mudahan Sebabkeun kalepatanna ka Pak Haji sing nyebut sia. ngajanten Tok sebabkeun. ulah Tadi hampura ka Pak Haji nyebut sia aing gitu. terutami Kudu panjang ka 100.000 atuh hadiahna ge. Tok. terutami ka Bapak Haji gitunya. Abi tos nyarios kumamantun gitunya. Nyebut sia ka Pak Haji. Sok sebutkeun. Cokot teh 200. Tos nyebat sesuatu lah Lalu gitunya. sesuatu nyebut sia. Mun tos nyebat sia ka Pak Haji anu teu sae lah gitunya diucapkeunana. Ya mudah-mudahan ucapan abi ieu kitu sing tiasa dipareksi lah ku abi diri sendirinya kanggo kapayuna. Mudah-mudahan urang abi nya kapayuna sing langkung seueur nu masukan lah kanggo nasehat ka abi kitu nya. Sakitu panginten ti abdi nya ka warga-warga masyarakat Pagarageung khususna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah ayeuna sok ka Bapak Gendir
ya orang pungkasnya. Jadi ya kasadayana nu ngariung jadi cek ajaran agama urang ge tomboro jalema gitu nya. Gusti Allah kan lautan hampura nya. Aya jalema geus mata di hampura mah nya geus ngaku kasalahan wajib di hampura gitu kan. Tadina bae hayang dikerem mah hang teh. Efek jerak. Tapi ayeuna aya efek jerak Kang. Terus kumaha deui gitu nya. Bisieun. Pak Kapolsek sanaos abdi kamari tos nyanggem dinten enjing Senin. Saha ngerakeun wae. Nya. Mohon gitu. Ya, sanaos abdi ka Pak Kapolsek dinten enjing bade lapor, ngadama laporan pengaduan pencemaran nama baik. Da bade teu cemar kumaha atuh abdi ku pangkat ieu ya. Ada umurna dengan setengahna tersebut sia di aing-aing na masa ada baru masa gitu, tapi kemarin abdi tos usahakeun hirup teh sabar jeung syukurnya. Teu cios sih rama anjing teh Pak Kapolsek. Pemilik Pak Kapolsek gaduh kepanasaran urang antosan itu kan lakukeun kitu, tapi mudah-mudahan teu angnya, mudah-mudahan teu gitu kan. Nah, jadi ieu riungan alhamdulillahnya sadayana jangan wasilah ke orang sadayana gitu kan. Kanggo hukumna ka warga Kompas sadayana atuh leuwih. Oh, naon leuwih legana ka saha-saha wae anu sok bermedsos ria gitu kan. Hati-hati ya. Sabab aya undang-undang IT. Omongan urang teh tulisan urang teh, komentar urang teh lamun nyinggung antara pencemaran nama baik teh bakal dihukum. Kampung aya undang-undang pasal soal perbuatan yang tidak mengenakan, tapi ku Mahkamah Agung terus dicoret eta teh mau apa angmanya bab eta mah gitu kan. Tapi hiji pasal pencemaran nama baik mah masih aya keneh. Nah, jadi gitulah. Jadi ieu masalah urang anggap rengse, urang tutup khusus sindirannya ka Cipicung meuli bata balikna ka Cimanglid nya ulah kitu-kitu deui angnya tah kitu lah sindiran teh nya Aya keahlian pasti. sok Ieu tah teu acan nu gabihapunna ieu kan. tah iya sok sok nguriling Sareng anu buminya di Roce. Paling berhubung. sok tah yang imam eta Tuh masih gede untung. Sing jadi perhatian anu aya kejadian. sok tak ke Pakuwu nya sok cari di dieu jadi untung ieu permasalahan di rengsekeun ku kekeluargaan gitu kan. Tapi lamun kitu deui nya ge moal 300 500 menang Saminggu ya. Maang berarti ka manginya kan uangna di tengah mangi ka mang teh sok da anggap jadi keuleuh teh anu sampai jangan eta di lembur mah makanya dua di keuleuh ka mang kunang ulah ka uang may ulah eta mah jangan ngul isi Jadi sumur pamdeung masih kene alamat tadi abi teh ka mang kunang supaya buru-buru dibawa ya geus ka di mana teh eta nu 320 saya pesakan sama mungkin datang ambilin gitu nya. Sakuan. Buru-buru balik ganti pakai lebih bantuan kebedahkeun ayeuna nya.
Sok, lu gawe deui. Perlu saya pasti teh. Tanggal 11 Enak jantung kan tuh bener. Desember. 11 Desember itu proyeknya bakal dipasangkan pemborong ke gubernur ya. Mau ngalamar kan dia kan. Ya kan ya. Kebijakan. Kebijakan.